Kiwari urang lajengkeun carios pedang wasiat atana pisi kancil ti Pakidulan, wilujeng ngabandungan dugikeun ka Rengsena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana be ayana. Kiwari Mang Dedi baris maju bagian anu ka-53 dina lajenganana carita si Kancil ti Pakidulan karangan Keleksa. Sakumahan terus di Kabandungan bagian anu ka-52 na pedaran Mang Dedi kebegatuan ci dina mangsana bedarkeun keayaan alam Tiberang di hiji pelemburan khususna karena perlampahan sing Kancil di daerah Banten harita. Tos kapenak anu jenengan Pandita Wisesa teh ku si Kancil malah harita si Kancil nuju mayunan ingkang pigurueunana nyatana kiai ataupun pendeta Pandita Wisesa tentunya. Kumaha tuh para wargi lajengan ada cerita mangga urang sami-sami Bandungan bagian anu ka-53. Bangsa alam harita teh beki berang bae. Bre atuh hiji imah anu sederhana. Harita teh di jero imah teh aya semah hiji tantungan lalaki horeng si mana horeng sing Kancil. Anu harita geus pahareup-hareup jeung pribumi nuju juluk Eyang Wisesa. Ngadenge kekecapan pigurueunana kitu tadi, si Kancil jadi ngaulang. Beuki era we dikitukeun ku pribumi teh. Daruma saatu geus salah lampah make der kumawani arek ngajajal heula pangabisana pribumi. Ayeuna mah dihualkeun kitu teh hese pijawabeunana. Matak ngahuleung we si Kancil harita. Lilaku-lilaku lantaran cicing bae kersana pribumi nyatana Eyang Wisesa naros kasih Kancil. Kunaon? Cicing bae ujak. Sadaya-daya ki Eyang. Abdi rumaos lepat. Ukur sakitu tembal si Kancil ponok beri jeung nurungkul. Nah, cake kudu yakin. Kudu yakin. Kudunya arek guguru ka Eyang mah bener. Laras pisan Eyang, hayang ilmu naon. Apan di hidup oge ge sagala nyampah geura. Coba pedaran pengalaman hidup. Nya kumaha? Pangna hayang guguru ka Eyang teh. Apan hidup geus waspada sagala bisa. Mangga eta Eyang abdi sedap medari wayat. Cek si Kancil barawat si Kancil teh ngadongengkeun pengalaman hirupna ti awal nepikeun ka harita. Kabeh ditepek teu aya anu kaliwat, tepikeun ka bubuk leutikna. Malah naon-naon anu kapanggih peuting tadi oge kumanehna didongengkeun ka kersa Ki Wisesa. Tah kitu dongeng nama Eyang. Eta geuning geus loba pangalaman teh jalu.
Nyaha kurang kumaha hayang ilmu naon deui atuh. Eyang onyaman mah tengagem ilmu anu karaditu jeung teu bisa gelut deui komo. Teu kungsi ngajawara deui eyang mah. Tapi nah bet hayang guguru ka eyang. Rumaos kateter jajaten keneh eyang titih keneh pangarti. Nyatana ku si Arsala alias Timoyan garong gerot anjing walana. Cek si Kancil inget deui ka musuhna bareto, musuh gerotna. Ujang kasih gala mama teh aya nu unggul, gala mama teh aya anu gagah. Sabab cek paribasa ge apan kieu luhureun bentang aya bentang, luhureun langit aya deui langit. Cagasna ilmu mah teu aya tungtungna kasep, nu kapimilih ku manusia mah eueuh anu pangluhurna eueuh. Kabeh ge rata. Nyaso teh aya nu unggul, nyaso teh aya anu asor. Eta mah keuna ku apes we jeung balanga. Da anu pangunggulna mah taya deui angin Gusti anu Maha Kawasa, angin Gusti nu Maha Suci alias Allah anu Maha Kawasa. Nu kagungan gagah, nu kagungan sakti, anu kagungan sadaya ilmu. Kitu tak kasep. Paras eyang upami kitu kedah kumaha atuh abdi teh. Margi tetep hayang ngungkulan ilmu na si Arsala. Bilih ngagalaksak ngababi buta, ngaruksa ka bangsa urang. Eyang, ya maksudnya gitu. Tapi no eyang, kaya di jalannya kasep. Iwati kudu sumerah diri ka Allah. Pasrahkeun sagala rupa persoalan ka mantena. Sabab naon? Sabab urang mah manusia teu daya lan teu upaya. Usik malik angin ku kersana pangeran. Ku abdi ke kahartos eyang nanging teu acan kapenak jalan-jalan eyang. Ari kitu hayang ilmu nu kumaha atuh kasep. Ilmu anu sampurna eyang, anu suci, anu sakinten tiasa nyalametkeun di dunia sareng di akhirat tuh geuningan. Halus eta cita-cita teh. Sakabeh manusia hayang kitu jayu. Heug ai percaya mah kayang insyaallah dituduhkeun pijalanyeunana. Tapi eyang teh rek amanat. Amanat naon eyang? Dengekeun kasep. Ilmu teang mah lain keur adigung-adiguna, lain keur perang, lain keur gelut, tapi keur kasalamatan sarerea. Laras eyang eta pisan anu dipilarian ku abdi teh. Heug atuh aya kitu mah prak. Sing getol diajarna, sing ikhlas sing nya ulah kapaksa. Ulah ngarasa dipaksa joy, tapi kudu ikhlas karena Allah eyang tah. Jig atuh tah mun heueuh mah rek kitu mangga eyang. Sabot kitu guru tak atuh aya nu datang. Horeng teh si bibi anu tadi teh anu panggih di perjalanan. Nu tas balanja teh malah harita atuh ki wesesa. Bagian nyai inem kumaha salamat di jalan. Barakat aya itu ieu eyang malihan mah gaduh rejeki abdi teh. Malihan mah aya
haturanan eyang oge ieu geuningan geura sasapeun kasedep eyang teh. Cek eta si bibi talacat atuh unggah harita sor surutu sapak ranginang atuh sabebedan. Allah, kisah menang nu kitu teh nyanyi. Nah balanya teh loba-loba teuing. Kisah menang duitna. Karsa eyang Wisesa ngarasa heran. Sabab mekelan duit teh geuningan ngan saeutik tadi teh ceuk karasaanna ukur cukup keur meuli keperluan dapur. Nah ari ieu bet sagala dibeli. Sumohon eyang apan pamasihan eta si Ujang. Cek si bibi nu katelah ina bari jeung nunjuk ku jempol kajang kancil. Nu harita ngahene bari jeung ngadengekeun. Ret ki Wisesa teh ngareret bari jeung kerumpok harita. Utang geus tepung jeung hejapnya. Nah, di mana jalu? Sumohon eyang. Tadi tepang tesep cakat batu ageng. Cek si kancil harita bari jeung ngeluh. Ya nuhun kasih nuhun kajarima ku eyang. Nya satuluy nama. Si kancil tetep tutumutep di padepokan Pandita Wisesa leuwih. Betah tubanina asa tiis kana hate lugina jeung gede pangharepan. Mimitina mah kitu jeung kitu kadang ngobrol memungkin hirup jeung kahirupan silih pedar pangalaman silih tembrakeun lalakon hirup sewang-sewangan. Si kancil talete pisan sagala ditanyakeun ka kersana ki Wisesa teh. Utamana pisan matina perkara asal usul nya ki eyang Wisesa didongengkeun diterangkeun yen anjeunna mah jalma ngumbara. Lain pituin urang dinya ari sabab asalna mah di tata rewetahan. Tapi najan kitu uga sarua keneh jagat ratu. Betah we najan kasebutna di tempat dengan oge. Nu penting mah asal bisa mawa diri. Nu penting mah asal bisa mehapekeun awak. Ulah nyarep pikangewaeun batur. Da jalma dengki jalma jahat mah najan los kamana oge tatap we bakal loba anu mikangewa. Tapi sabalikna lamun jalma bager hade lampah jeung hade lampah mah sok sanajan di mancanagara oge bakal loba anu resepeun. Ngeunaan kulawarga ki Wisesa teh nerangkeun yen anjeunna ge biasa cara nu rea-rea boga anak jeung pamajikan ngan hanyakal henteulanna bojona pupus putrana nungan hiji-hijina maot deui. Atuh ayeuna teh ukur duaan jeung si inem pembantu anu satia. Kitu kaayaanana atuh si kancil harita tetep renggenek cicing di eta padepokan Pandita Wisesa. Kasubri para wargi kocap di ieu carita dina hiji mangsa. Kaparengan harita teh alam pasosore. Langit lenglang meuni hegar. Alam bengras estuning pikabetahin. Manuk recet di sarada. Angin leutik ngahliwir nebak kana tatangkalan. Tongeret reang di sarada jiga nu ngarti. Nyak arek nyang hayupan sore teh tongeret meuni baleger patembalan jeung baturna. Sedengkeun si kancil harita teh keur luntang lantung we di buruan. Netenan kaayaan disebeudeureun padepokan ki Wisesa. Teteh lapi kabetaheun hawana seger, tutubuhan segala aya.
Jeung deui alamna teh endah pemandangan plung-plong. Atraka tenjo kemana-mana. Anu pengawas nama eta mun ngareret atuh ka laut, ebreh pemandangan anu endah tur asri. Harita dina kaayaan alam kitu teh aya nu tumpak kuda bangun lungseh kudana oge tungkul. Lempangna lalaunan nu tumpakna hiji tangtungan jajaka. Umurna moal kungsi 20 tahunan. Wewelasan keneh jika nama. Tapi tegep atuh kasep. Jeung dedeg deui sirah dipengker ku lama kiding. Buukna rada panjang nutupan pundu. Serog kapakarangan reg kuda teh eureun. Cerut anu tumpakna turun. Kuda mah culwe ditinggalkeun koloyong kanu iuh. Terus kuya mangagayam nyatuan ngagares jukut. Bangun lapareun pisan. Jumrat jamret kana jukut anu jadi diburuhan. Ari nu tumpakna ngadeuketan ka si Kancil pok ngomong hormat pisan. Punten, bade tumaros cenah. Bade jeung rengkuh tandading hormat. Mangga, ngaroskeun naon ayi? Cek si Kancil atuh bari jeung manehna oge sopan deui. Dupi bumina Pandita Wisesa. Laras ieu kitu cek eta jajaka. Nu tayalian kaum dangu eta teh nu datang teh Jang Topan. Anu geus tepi kanu dijugjug sabadana lumampah anu sakitu jauhna. Sedengkeun si Kancil bareng ngadenge omongan samahna kitu teh pok harita. Oh laras pisan. Dupi ai di mana kitu? Cek si Kancil bari jeung neuteub. Abdi mah di Tatarwetan bawahan Cianjur Kang. Cek Jang Topan. Ngakuna mah di Cianjur we. Padahal mah manehna oge bingung. Ting urang mana usahanyana. Lembur matuhna ge da teu tangtu. Kitunya urang Cianjur laras. Mangga atuh kalabat kalarasan eyang oge atuh nuju aya di bumi. Da ayeuna mah atuh tara seueur tamu. Ukur saminggu sakali ayana teh. Cek si Kancil bari jeung nitah nepungan ka Eyang Wisesa. Aduh, mangga tuh Kang, nuhun. Terus harita duana naik unggah ka tepas. Langsung ka jero da dibawa ku si Kancil. Baranggok atuh ki Wisesa ngaracalohok. Ujug-ujug pok naros ka Jang Topan anu karek jebul. Geuning aya tamu ti mana kasep. Sumuhun abdi Eyang ti Cianjur. Kumaha Eyang damang? Bari jeung nolongkrong munjungan. Ku Eyang Wisesa ditampahnan. Ya barakah. Kasep cager yang mangga calik. Jang Topan dek diuk meni mendako. Dikirin si Kancil ngajemprak sila. Celak celuk ki Wisesa ka si Biinem nitah mawacai ente jeung canutna atawa susuguhna. Tekung selila torojo Biinem datang. Nanggei baki dieusi ku susuguh sok-sok ditundaan hareupeun anu ngariung. Kayaning cau muli sasikat, ranginang jeung opak sakeler. Geus merenampok deui atuh ki Wisesa hanaros ka Jang Topan. Nubi hidap teh bade aya pikir sanaon kasep. Nyaha cunuk di piutus, nyaha datang di piwarang. Atawa karap sorangan pun kene eyang teh. Gancang tumanya. Siapa geus teu aneh sok. Rabur wae jelema kagiyo. Ngadengit pananya ti pribumi pok Jang Topan harita. Aku nuhun Eyang. Abdi bingah enga ditaros mah. Salaras nama abdi tetos lami di perjalanan. Margi tebih sarta ukur ngandelkeun kuda kolot. Nanging tebih mau burung disusul anggang mau burung diteang. Margi abdi nampi amanat ti mama guru. Abdi kadah milarian salira Eyang. Sarta kedah ngulik ilmu neraskeun masantren ka Eyang. Tah kitu maksud abdi teh Eyang.
cek Jang Topan polos pok atuh kersana pribumi. Gitu. Saha ngaran hidup jeung saha guru hidup teh. Wasta abdi mah pun topan saha. Wasta abdi mah pun topan eyang Jang Topan. Ai nu dimaksud Rama Guru saha? Nepi Rama Guru jenenganana ajengan Nurpala. Anu kanto janten murid eyang sangamna teh gerang langkung salawe tahun kapungkur. Kitu sama eyang uluh Nurpala. Kersana eyang wisesa kerangkrung harita mah. Anjina ngemut-ngemut dalam pahan anu geus lila katunda. Bre kacipta deui waktu anjeunna lunta ngantunkeun Gunung Tampomas di daerah Sumedang teh. Di perjalanan memeh loba anu hayang diangkat jadi muridna, malahan mah aya nu daek mimiti daek mimilu di perjalanan. Ngaji teh atuh teu puguh tempatna. Aya nu di langar, aya di pasir, aya di sisi wahangan. Kadangkala di tegal jukut. Di handapun tangkal kadu. Kersana eyang wisesa harita unggut-unggutan da memang heueuh kungsi boga murid anu katelah Nurpala. Mimiti tepungna teh di hiji warung. Waktu anjeunna keur jajan teh. Malah komo atuh lamun ingat ka lembur Cidadak. Didinya mah loba muridna teh. Sasat salemur kabeh jadi muridna. Kumaha eyang? Uninga tanapi henteu ka ajengan Nurpala. Jang Topan panasaraneun sabab eyang wisesa calik bae teung nyarios-nyarios. Atuh asa digebrag pok harita kersana eyang wisesa. Kasep Topan. Memang bener. Eyang teh kungsi boga murid anu ngaran Nurpala. Manehna teh tadinya mah pamuda anu baragajul, resep ngadu, resep main, minum, minuman keras, pangulinan teh di tempat palaturan. Rerejeungan lagi jeung jelema-jelema nu atah ado tepuh. Tapi alhamdulillah sabada tepung jeung eyang. Manehna jadi babalik pikingan hanya ka guguruna telana. Dan manehna kaburu indit ka kota. Kitu omongna harita teh. Saur kersana eyang wisesa. Hatur nuhun atuh eyang abdi bingah nyangakeun salam ka wilujengan ti mama ti Rama Guru. Mugia sing aya dina ginanjar kawilujengan sadayana. Kitu saur Rama Guru teh eyang. Cek Jang Topan harita bari jeung manggut tandaning sopan. Nuhun. Kacampi kacada pisan ku eyang. Syukur rek kitu mah. Eyang ge atuh bunga teu sangka horeng Nurpala teh jadi ajengannya. Bagja temenan. Tak kitu kahayang eyang oge peperieun eyang teu bisa jadi ajengan teh cik atuh anak-anak murid mah. Jang Topan ngadenge kitu kekecapan teh eyang wisesa kacida bungaheunana. Lantaran ayeuna mah geuning geus bisa paamprok jonghok jeung pandita wisesa. Guruna ajengan Nurpala anu kakocap jadi ajengan anu soleh. Satuluyna atuh ki wisesa teh harita ngobrol ngaler ngidul. Nanyakeun riwayat Jang Topan naon sababna pangtepikeun kadatang kadinya. Jeung naon atuh tujuan nu saenyana. Nah samata-mata rek kulik pangarti atawa memang aya tujuan sejen.
Nya menang pananya kitu mahjang topan teh atuh bruk-brak sabalakana. Yen sanyana mah manehna teh aya deui anu dituju. Sabada ti hayang ngulik pangarti jeung nimba ibadah dirinya. Oge keur neangan pusaka pedang si Gagak Nunggal cenah. Pikeun ngabasmi anu jarahat. Ari si Kancil ngadenge kitu teh kaget. Lantaran anu sanyana mah manehna oge geus kungsi ngadenge yen pedang si Gagak Nunggal teh hiji pusaka anu kasohormati gagaman para jago-jago baheula. Atuh poks si Kancil hadita milu ngomong, "Alah, geuning ayi geus uninga kana urusan si Gagak Nunggal. Nah hati mana kenging wartos ayi?" Apaan ti mama guru Nurpalah Kang? Anjeunna anu maparin pituduh malihan mah saur anjeunna mah nya di dieu pisan ayana pusaka pedang si Gagak Nunggal teh. Cek Jang Topan beri ngaret. Keke, punten eyang, nahala rasa teh eyang. Si Kancil nanya ka guruna beri neuteuk ka Eyang Wisesa. Anu harita ukur imut we kayungjun nyaksian murid-murid anu keur nyawalakeun ngeunaan pusaka pedang si Gagak Nunggal. Ngadenge atuh pananya kitu ti si Kancil poker sa Eyang Wisesa. Sanyanya mah ngan ukur carita ukur. Maksudna kumaha? Dupi maksudna kumaha eyang? Pieu. Eta pedang teh jeung deui anu kudu dipibanda ku hidap mah. Lain pedangna, tapi haratina atawa acina. Kitu pokna kersana Eyang Wisesa. Keke, punten eyang. Cek si Kancil bari jeung ngarekepkeun silana. Keke, kumaha acina teh eyang? Si Kancil penasaran meurinan. Samohon abdi de hoyong terang hartosna naon acina tina pusaka pedang si Gagak Nunggal teh eyang. Kieu kasep. Mun teh salah manya. Dengekeun. Pusaka teh sarua jeung jimat atawa hiji barang nu dianggap berharga. Laras pisan eyang, laras pisan. Lantaran ngandung khasiat anu mujarab. Tah, nu kudu dicekel ku urang teh lain jimatna, tapi acina tina eta jimat. Nyeta kudu boga kakuatan anu mandiri. Didadasaran ku keyakinan pikeun nambahan kakuatan lahir jeung batin. Batin lahir jeung batin ayatna tangtu dina hate hartina iman hiji tah eta hartina teh. Laras pisan mama. Sumuhun lajengna kumaha hayang. Kadua pedang. Ari pedang teh wangunan sarua jeung bedog atawa peso. Boh pedang, boh bedog atawa peso ieu gunana sarua we keur meulah, neuk-teuk, ngotong atawa megatkeun. Jadi hartina kasep, urang teh kudu boga alat pikeun mutuskeun hiji perkara kalayan tanes. Jadi hartina nu leuwih jemar, urang teh kudu boga tinimangan. Kumaha carana supaya bisa mutuskeun anu nguntungkeun kasararea. Matak salamet dunya akhirat meureun nya. Tuh. Omat putusan hiji jelema mun teu wijaksana kadangkala matak ngabahayakeun. Tah, supaya putusan urang bisa mangpaat sarta matak salamet taya deui iwati kudu hade miara leta. Sabab naon? Sabab putusan manusia gumantung kana leta.
alias ucap atau lisan. Jadi orang teh kudu mibanda letah anu seukeut, tapi apik dina ngalisankeunana. Sabab lisan anu goreng bakal nimbulkeun pacogregan jeung kagorengan jeung na deui. Lamun lisan geus kada hese, nyokotna hese diletak deui. Nu mata kudu apik dina ngagunakeun lisan dua tah. Jang Topan jeung si Kancil ungut-ungutan. Dua anak ngartieun ayeuna mah. Kiwese sapok deui atuh harita. Aduh, waktu cukup mangsa nyakapan para pemirsa. Pepina bae atuh ieu carita cag urang tunda heula. Insyaallah atuh Mang Didi baris neruskeun carita dina bagian anu ka-54. Hatur nuhun lo umang rupi perhatosanana lujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.